Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang narasikeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantu nyejara cariyos si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilelancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos. Kurang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Si Doclo anu lumampah ka guha lalai teteh heseun atuh manggian eta guha. Kangaranan jelas aya di leuweung alas Cikiara. Anu jarakna kabeneran hanteu pati jauh ti lembur anu dicicingan ku si Doclo jeung Babah Siupai. Basa tepi kasesieun leuweung, duanana teh atuh mani kaget lantaran dak dumadak aya oray anu pating laleor pating gulusur ngadang ngepung. Alo, urang teh dipegat oray manis sakitu lobana. Alah enyawe Babah, urang teh dipapageun ku oray nu sakilobana. Kade Babah, bisi macok. Sok mundur. Sok keun ku uing urang tewakan geura eta oray teh. Kituna teh laju atuh si Doclo teh ngagajeleng. Si Doclo mah hanteu ieu sieun, laju eta oray teh laju ditewakan entengeunnaker. Malahan mah katempo oray nu macok teh kalah kang ngerepeng. Jiga anu ngararasakeun ka nyeri, oray nu geus meunang newakan teh laju we atuh dialung-alungkeun keleweng. Ku si Doclo teh laju dialungkeun jauh naker. Si Babah atuh mani molohok ningali kahebatan si Doclo samodel kitu mah. Tetelan ajan yang hareupan oray anu sakitu karalakna oge hanteu ieu sieun entengeunnaker. Allah, ayeuna mah geus aman. Saderek memang hebat luar biasa. Nya tenang ayeuna mah Babah geus aman. Lantaran orayna ge ku uing kapan geus dialung-alungkeun. Hehehe. Alah, nah oray teh jiga nu badami nya ngahadang ngahalangan sagala rupa. Hayu ayeuna mah urang teruskeun di lampah. Urang teangan tagu halalai teh. Sabada nyieun oray mah atuh duanana teh pating garedig dewe lembang kurusukan asruk-asrukan ka jero leuweung arek neangan guha lalai. Basa si Doclo jeung si Babah Siupai keur asruk-asrukan ka jero leuweung, sanyana mah aya sapasang panon anu merhatikeun. Ari eta anu merhatikeun kana gerak-gerik si Doclo jeung si Babah Siupai teh. Tayalian ti geuning si Sanca Bodas anu boga pancen meunang parentah ti si Cakar Iblis. Awaskeun kaayaan sabudeureun di eta guha lalai. Basa nyaho si Doclo geus aya datang atuh laju we kudu laporan bebeja ka si Cakar Iblis. Si Cakar Iblis oge atuh mani bungaheun. Teteh lah usahana teh geuning cenah ngabuahkeun hasil. Si Doclo teh geus aya datang. Nu bener sia Sanca Bodas. Nah si Doclo teh geus aya datang. Leres pisan, si Doclo parantos sumping. Hade lamun kitu mah teu hese geuning teu kudu kesel nungguan. Si Doclo aya datang. Hasok bejaan anu liana heuy. Urang bageakeun kadatangan si Doclo.
Si Cakar Iblis laju nitah si Sanca bodas ngabejaan bah Dipa sapara kanca. Atuh geus kitu mah barasa Dipa sapara kanca teh nyalampurkeun we na aya naon cenah. Basa dibejaan lamun si Docel geus aya datang. Atuh eta barak Sadipa sapara kanca ge sarua milu bunga. Lantaran usahana teh tetela geni ngabuahkeun hasil. Janten si Docel teh parantos sumping saseun. Hihi saupami kitu mah teteh lageningan. Taktik pun anak teh kanggo mancing. Nya kadatangan si obalak si Docel. Nya ngabuahkeun hasil. Ngenyaeum. Si Docel geus aya datang. Uru gancang dibageakeun kadatanganana. Kukituna wayahna maraneh kudu ngabageakeun kadatangan si Docel. Pek jajal kumaraneh kabeh. Hurup kusararea ngaing hayang ngalalajoanan nah bakal mampu si Docel nyang hareupan maraneh kabeh sumun mangga keun we ku jisim abdi sabara kanca bakal dibageakeun bakal dihurup mudah-mudahan we si Docel teh tiasa diperlukeun sapira ku atuh ari dihurup kusararea mah ayo euy urang kaluar urang bageakeun kadatangan si Docel. Mangga Gusti. Jisim abdi parantos saya kediri kanggo ngabageakeun kadatangan si Docel. Hayu bah urang hurup ku sararea euy. Si Cakar Iblis ditaluturekeun ku sakabeh anak buahna teh atuh kiwari mah kaluar we ti jero eta guha. Nganti kadatangan si Docel. Teu lihila. Bener we si Docel teh aya datang ka eta guha lalai. Katempo rentang-rentang lempang di baturan ku si Babah Siupai. Barasa Dipa sabara kanca tu laju ngajakan kasih rungkawa sabalad balad hayu cenah urang hurup kulobaan. Eta si Docel teh urang bageakeun. Corelat pating corelat kiwari tengah hadang halangan. Si Docel atuh manikah ge teh lagening cenah anu ngonang kadatanganna teh anu mancing ka dirina teh. Tayalian ti geuning komplotan barak Sadipa. Malahan mah aya sirung kawa sagala rupa. Eleuh sing horeng si mana horeng geuningan maraneh ye. Anu ngondang kadatangan aing teh siang geus mitena. Naon maksudna ieu teh? Nah ngahaja ieu teh mancing-mancing wing sangkan datang ka dieu. Arek ngahurup kulobaan sok sia. Urang ajar sia maraneh teh. Jahat teh euy. Pangih deui jeung dewek sia Docel. Keur dewek can sudi rasaning hati lamun acan males ka nyeri kasih laing. Ayeuna dewek babarengan jeung Mbah Sadipa pon kitu anu sejen deuleuh. Eueuh tujuan sejen iwati arek ngojoran sia kabeh gerek balitungan. Jeung ditu deuleuh tuh. Saha ditatukangkeun dewek sabaraha kanca deuleuh. Si Docel teh laju atuh ngalieuk anu kanu dituduhkeun ku eta sirung kawa breh kasampak. Sing horeng geuning aya si Cakar Iblis. Eleuh, geuningan maning ngarumpul kabeh ye jelema jahat teh. Alah eta si Cakar Iblis ge saruana. Montong kaget sia Docel lantaran si Cakar Iblis teh ayeuna anu bakal mupuhuan pikeun ngojoran sia. Kitunya jadi nu puhuan ieu teh si Cakar Iblis. Alah tetela ayaku nya cocok pisan ieu mah nu jahat di pupuhan ku jelema sasar ku jelema edan sarua gelona kaya kieu mah sok sia rek kumaha nah arek ngahurup uing keur uing mah moal make sieun najan arek dihurup kulobaan oge satungtun hincak dina jalan bener. Pek lah uing mah moal arek mundur sasiku moal arek ngejat satapak oge sok sia marajuk kabeh sakalian montong hiji-hiji. Montong sombong sia Docel ulah kaduhung poe ieu mangrupakeun poe anu panungtungan sia bakal kojor. Ayo urang talajang ku sararea euy urang hurup. Mbah Sadipa ngajakan ka sirung kawa jeung anu sejenan teh langsung cenah hayu urang hurup ku sararea. Urang paehan si Docel teh.
Tapi si Doclo mah tetap tenang, laju marentahkeun ka si Babah, "Hayo Babah cenah mundur. Hayo ka itu sing jauh lalajoan we keun cenah ieu jalma jahat teh." Ku Doclo bakal dising hareupan. Kiwari si Doclo tenang tung pancuh di rarihung ku eta badak sadipa sabarakan ja. Anu sajaga diri arek ngahurup babarengan. "Cerelat kalayang," pating karajeleng. Si Doclo sikapna tetap tenang. Ukur nigrikeun dampal suku katuhna kana lemah. Dak dumadak lemah teh jadi oya getaneuh jadi inggeung nu narajang teh atuh jadi ngakibeg. Tapi sararea teh laju atuh ngacorelat. Neueulkeun dampal sukuna laju pating kalayang meh bareng ngaraponan narajang ka si Doclo. Si Doclo ditarajang ku sararea teh tetep tagen we nganti datang na eta panarajang hiuk jebrot geduk des. Tenggelan tacongan hanteu disingkahan ku si Doclo. Tapi anu narajang teh kabeh ge atuh ngaranjuk kaget lantaran si Doclo teh tetep tagen tungut kelinduan teu kedaganginan teu cecel teu pocel. Malahan masa balikna anu narajang teh katempo sumengir nahan ka nyeuri. Lantaran karasa awak si Doclo teh manis sakitu teu asna. Kunaon sia kalah ka pating salengir kitu? Kapan bieu teh aing anu kabeunangan euleuh? Aeh aneh sia mah. Allah, montong wakal gede hate sia Doclo. Sia bakal kojor. Tangaranan dihurup kulobaan. Sasakti-saktina sia. Moal kuat teuh hayo euy. Barak sadipa. Urang gunakeun kasaktian euy. Jelema kieu mah ulah dibere ampun ulah dibere omer. Urang langsung podaran. Nya kawa. Ayo, maju. Maju euy. Barak sadipa mere komando ka balad-baladna. Malahan mah barak sadipa teh geus hanteu asa-asa. Kiwari ngagunakeun ilmu sukmadanan. Sukmana teh mencati naragana ngalayang nek narajang ka si Doclo. Ngan orokaya dihareupeun si Doclo teh katampo aya 7 cirim anu ngahadang ngahalangan. Nu tayarian ti kuriang anu 7. Puguh we atuh sukmana barak sadipa teh mani ngaranjuk kaget. Ngan bae arek mundur hanteu kaburu-kaburu ditewak ku salah saurang eta kuriang krewek. Sukma barak sadipa teh beunang ditewak. Les kiwari mah geus hanteu katingali. Ngan baik kaayaan barak sadipa teh kiwari mah hanteu usik hanteu mali. Kaayana teh cicing we pikeun salilana. Bisa jadi barak sadipa teh moal bisa hirup deui. Sedengkeun ari sirung kawa sabarakan anu pating karajeleng ngagunakeun ajian-ajian ampun. Kabeh ge pating bangkieung atuh ngacengkang ka tukang. Dina kayaan tatu dicero anu cukup parna. Ukur sirung kawa anu masih kene tetap tagen. Sirung kawa beuki panasaran laju atuh musirkeun di kakuatan ajian beraja ludirana. Diajeleng cerelat kalayang. Geleger. Awak si Doclo teh ditibanan ku eta ajian. Ngan bae matak aneh eta ajian beraja ludira teh kiwari mah jiga anu malikan kasorangan. Puguh we atuh. Eta sirung kawa teh awakna mani bariru. Gabru. Kerajat. Sirung kawa teh ngaleupaskeun nyawana geus ajal binasa. Sirung kawa teh geuningan kalemahna teh nyaeta ku elmuna sorangan. Ilmu rawarontekna teh taya hartina lantaran kaayaan awakna teh geus ripuh. Organ-organ teh ruksak lantaran kakebeunangan ku kakuatan racun beraja ludira. Pon kitu deui getihna teh ngadadak beku. Ku kituna kulantaran getihna jadi beku, eta ilmu rawarontek teh jadi handa metu. Bahara kasaripa jeung sirung kawa akhirna mah ajal binasa. Kari si Patrawaja, si Saka, si Bargawa jeung si Sancabodas. Anu dina kayaan tatu pating kaloler. Si cakar iblis mireungeuh anak buahna geus hanteu walakaya. Puguh we atuh manehna teh manim kaudang ngamarahna laju ngagajeleng nyampeurkeun ka si Doclo. Ngurang ajar Doclo, ditandingeun sia mah aing deuleuh si cakar iblis. Hayo sing hareupan aing ayeuna mah
sia yeuna mah bakal modar. Eleuh maning geus yakin bakal bisa ngojoran uing. Tolong boroning sia najan Dewa Yamadipati oge moal bisaeun ari acan waktu nama. Jeung deui uing ge moal cicingeun pasti bakal ngabela diri. Sok sia sakalian maneh ge ayeuna mah maju teteh lah sia teh geus nyasar-nyasarkeun jelema dihijikeun pikeun nyieun tina laku kajahatan sia. Jeung di sia teh licik. Asok sia maju maneh teh kapan maneh pupuhuna lin. Ngaing mah ukur hayangnya hoe mentes kumaha kahebatan sia Dojlo. Matak ngetrukeun anak buah oge. Tapi teteh lagening eueuh nu mampu eueuh nu sanggup pikeun ngungkulan sia. Tuati aing si Cakar Iblis anu bakal sanggup ngojoran sia mah tada sia Dojlo. Si Cakar Iblis laju ngakibekeun awakna cangelek kayana teh jadi robah pikasieun. Si Dojlo oge atuh mani ngaranju kaget teteh lagening cenah ilmu tina ilmu Asurabakta teh geus nepi kana tataran puncakna. Daeta we awakna si Cakar Iblis teh kiwari mah bisa salin wujud jadi makhluk anu pikasieun. Malahan mah kadengep ngagerem jika anu nyingsieunan ka si Dojlo, tapi si Dojlo ge henteu sieunun. Sikapna tetap tenang, kalayang jirim si Cakar Iblis teh ngalayang arek ngajamret kana tikoro si Dojlo. Tapi si Dojlo ge henteu cicingeun laju atuh jirim teh ngabalesak kana jero taneuh. Blesak. Si Cakar Iblis teh sulang cileung-leungiteun musuhna. Ngudang ajar si Dojlo montong licik. Montong kalah ka asup kana jelo taneuh asok bijil sia lamun nya sia gagas sakti mandraguna sing hareupan aing urang ngadu kakuatan deuleu. Pucung hul si Dojlo teh mucung hul bari katempo suraseuri ka si Cakar Iblis jiga anu hayang ngulinkeun ka eta si Cakar Iblis. Ugo we atuh si Cakar Iblis teh beuki kahudang ngamarahna. Da eta basa diudag teh si Dojlo teh mabesti we kana jero taneuh. Urang ajar siang ngulinkeun ka aing. Bijil sia Dojlo. Kituna teh si Cakar Iblis laju atuh nenjrageun sukuna kana lemah. Geblik, gelagar kadenge sora nu pating gelagar pating jelegur. Dibarung ku awak si Dojlo anu mumbul kaluhur tina kaluar tina jero taneuh kalayang. Si Dojlo awakna ngalayang celegedeg mancuh di hareupeun si Cakar Iblis. Alah hebat ilmu sia teh Cakar Iblis euy. Eta kekuatan kuat ka rongkah kitu uing anu keur aya dina jero taneuh nepikeun ka bijil kieu. Tapi sok sia ayeuna mah umal nyumput kana jero taneuh. Urang ngadu kakuatan jeung aing najan sia gagas sakti mandraguna kangaranan dipake salah mah jeung sumberna tina nu teu pararugu sia mah sieun kalah ngalap ilmu sasar ilmu iblis sok bakal dising hareupan sia. Ayo Dojlo urang teruskeun tarung tah kieu montong nyumput deuleu sia bakal kojor. Si Cakar Iblis harita teh ngabutkeun dampaleungeunna. Dina dampaleungeunna teh aya kakuatan anu kacida rongkahna neumbragan awak si Dojlo. Si Dojlo henteu cicingeun laju atuh sarua ngabutkeun dampaleungeunna. Dua kakuatan teh kiwari diadu. Geleger ngabalukarkeun sora anu pating geleger pating jelegur kayaan jadi inggeung. Dua kekuatan teh telap pada kuatna pada saketina. Si Dojlo sadar kana kayaan anu diseng hareupan teh si Cakar Iblis anu kiwari kakuatan teh meh tepi kana puncak kasaktianana. Si Dojlo oge atuh laju museurekeun kakuatan boh tina kakuatan guriang pon kitu di kakuatan anu salala ieu geus diyakinkeun tinu jadi guruna nyaeta Eyang Resi Padmasura. Pada saat cahaya kilang gumilang pon kitu di kakuatan alam anu ngajojok kana awak si Cakar Iblis
Si cekar iblis ge harita mayana ngabelesat jadi kalangkang hideung anu diadu jeung eta cahaya anu pating barasat pating baranyai. Gelegar ngabalukarkeun suara anu pating galegar pating jalakur cengkang si cekar iblis tengah cengkang ka tukang tapi gancang calege deui. Ret ka anak buah anu pating kaloler bari jeung colohok jiga nu soak. Si cekar iblis teu antaparedi laju atuh gagajleng. Anak buah laju atuh di ala getihna. Disadawat we getina teh pikeun nambahan kakuatanana. Si Saka si Bargawa si Patrawa wajabon kitu deui. Si Sanca bodas geus jadi korban. Urang anya nonton celoh. Masyakin sia kekuatan naing. Ayeuna geus naik tambahan modal docelo. Kalayang sabada nambahan kekuatan mah. Si cekar iblis teh kiwari ngalayang dina rajang kasih docelongan orokaya. Cahaya anu kilang gumilang harita teh mapak datangna kalangkang hideung delagur. Malahan mah awak si cekar iblis teh kiwari ancur lebur jadi lebu. Euleuh mitra waktos na geuning parantos teu nyakapan. Cagetuna jajar carita si docel dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya baratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana nya Mang Udur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.